Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk nakaramba maraban hayam pake remeh mudariuk sakir kacida loba lu ngajawab salam ngan saware bu ibu saya khawatir Haji Sulam bawa gerobak mau ambil kentang sama nanas. Saya khawatir ibu-ibu yang jawab salamnya kurang kompak besi kemikiran hutang can lalu nas baroga hutang boga sama mematak urang daek muludan melangkahkan kaki ke tempat ini urang teh boga hutang ka Allah subhanahu kabeh nu dipasihan ku Allah sagala na umurna sehatna rizkina eta dihutangkeun ku Allah ke bakal dipentak pertanggungan jawab leres teu mudah-mudahan we anu garadu hutang nu ngajawab salam nu kompak sing lalu nas hutang na ya robbal belak jati sisi leuweung di seboran pake cai besi tadi keur malaweung urang coba sakali deui satuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah bittaqwa wal istiqamah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Pengatur penata acara nukusim pribados dihormati sareng dimuliakeun ku Allah. Wabil khusus Ketua DKM Musholah Al Mukmin Al Mukarram Al Ustadz Sarbana beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau Allah sehatkan, Allah berkahkan, amin amin ya robbal. Hadratil mukarramun, para guru, para alimil ulama, para asatid wal asatidat alladzi lam yuzkar ismuh, anu teu disebatkeun hiji per hiji guru-guru urang anu lain sok nitah wungkul kana ngaji tapi hadir bareng jeung urang tanda tawadduna para guru, tanda nyontowanana ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang doakeun para guru, para kiai, para asatid wal asatidat sing ditambih-tambih kabarokahan ilmuna. Cuma cicing wae siga nu kesel ka guru teh. Ece nyaah ka guru teh nyaah teh nyaah merek meureun. Resep teu ka guru teh resep ka kiai resep.
resep-resep nita buktina naon tadi ngadoakeun para guru para ulama geuning teu amin-amin aja. Cek guru urang Ustad Nasruddin tadi urang lamun cinta ka Kangjeng Nabi ngagungkeun maulid Nabi bakal jeung Kangjeng Nabi di surga leres teu. Tapi lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi teu ngamulyakeun ka guru ka ulama moal nepi ka Kangjeng Nabi leres teu. Sebab para kiai para ulama cek Kangjeng Nabi al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Bahkan saya bersyukur pada malam hari ini warga di tempat ini antusias menghadiri pengajian-pengajian bahkan maulid pada malam hari ini. Alhamdulillah. Di mana-mana mah di akhir zaman cek Kangjeng Nabi sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman pada saat zaman sudah mau kiamat orang-orang sudah tidak mau lagi mendekati pengajian. Benar apa benar? Namun ayeuna penting nu dipanggil ayu ting ting leuwih loba ti kieu teu. Loba leuwih ti kieu teu. Membeludak semangatnya luar biasa. Betul apa betul? Padahal diberi naon ku ayu ting ting diberi alamat oke alamat palsu. Bener teu? Tapi saya bersyukur warga di sini luar biasa antusias karena ini jalan pengajian jalan menuju ke surga. Amin ya robbal. Cek Kangjeng Nabi engke di akhir zaman mual model kos kieu pemuda di sisi jalan, ibu-ibu di hareup, bapak-bapak di tukang. Di akhir zaman ya firuna mereka meninggalkan pengajian lamun geus model kos kitu. Lain ulama anu ngambek tapi Allah yang marah. Payabtaliyahumullahu bisalasi baliyat bakal diturunkan 3 bencana turfaul barokati min kasbihim. Mangkat isuk balik sore, mangkat sore balik isuk, aya nu mangkat teu balik-balik. Saha? Bang Toyib. Unggal poe digawe dag-dag dug-dug tapi teu aya hasil kabarokahan, rizkinya sudah tidak diberkahkan oleh Allah. Nu kadua bakal tulun pemimpin-pemimpin anu zalim, nu teu nyaaheun ka rakyatna, nu nindas ka rakyatna, asal manehna senang di luhur, nu panu dihandap rek kalaparan sabodo amat. Bener teu? Pemimpin-pemimpin anu zalim. Yang terakhir yang kita takutkan lamun urang tengah deketan ngahiji jeung para alimil ulama maka dimaotkeun meninggalkan alam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ninggakeun alam dunia, ninggakeun bumi, ninggakeun kebon, ninggakeun kekayaan dunia, diantar ke alam barza, diantar ke alam kubur. Yang menemani kita cuma nilai iman dan takwa. Tapi jalma anu tengah deketan ulama, ngajauhan kana ulama, ngajauhan kana tempat ngaji, cek Allah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, bakal keluar di dunia teu mawa nilai keimanan. Naudzubillahi min. Matak doakeun para guru mugi-mugi sing ditambih kabarokahan ilmuna, tambih-tambih kabarokahan milik rizkina, dipasian putra putri anu soleh jeung solehah selaku penerus anjeunna. Amin ya robbal. Oge teu hilap ka aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW na, kepala dusun, kepala desa na, dan seluruh donatur. Wabil khusus Qori anu tadi tos macakeun Al-Qur'an dengan suara yang indah. Al-Mukarram Al-Ustad Atma Wijaya. Ngeunah teh maca Qur'an nu kitu ece, ngeunah teh. Malam yataghanna bil Qur'an falaisa minni, sing sajalma anu teresep karena Al-Qur'an dibacakan dengan suara indah maka cek Nabi lain golongan umatku. Bener apa bener?
tadi ngeunaheun henteu maca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Qori suara luar biasa, anak muda belajar insya belajar qori baca Al-Quran mulai dari lagu Bayati, Soba, Hijaz dan seterusnya. Eta teh aya lagu-lagu na aja teu sambarangan, ulah sambarangan eta maca Al-Quran dilakukan karena lagu seni Sunda. Menang teu ieu mah aya di ditu tas Fatihah imam maca lagu Al-Quran make seni Sunda. Cek imam kia aro'aital ladzi yukatibu biddin padzalikal ladzi eta yadu'ul yatim. Lagu lain eta, lagu lain ngan henteu pas sarua jeung make sendal di kepala, make kopiah di suku, teu akur. Betul apa betul? Wahai anak muda, pelajari itu semua, sebab yang akan membuat kalian berharga di hadapan Allah cuma dua: yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Salah satunya adalah ilmu yang akan mengangkat kalian menjadi derajat tertinggi. Amin. Hidup para pemuda, hidup para pemuda. Subhanul yaum rijalul khud. Mereka adalah para pengganti pemimpin-pemimpin yang sekarang. Mudah-mudahan sing soleh sing soleh. Amin. Ajan maneh kudu diajar. Ajan kudu diajar. Ayo geus qori mah ajan pasti bisa leres teu. Oh, ajan di urang teu eleh ku di Mekah. Aya ajan belah ditu suarana alus kos ajan Jakarta Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya deui ajan belah ditu manis sedih subuh-subuh. Anak muda geus belajar ajan nu kitu alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda sih luar biasa. Tapi aja eta aya di hiji masjid. Anak muda geus belajar qori, geus belajar ajan alus-alus manis sedih, tapi tetap sesuai dengan sabda Nabi, masjid di akhir zaman dibararangun wa huwa kharabun an dzikrillah. Tapi nu datang ke masjid dengan eta we tiluan. Di dieu mah sigana henteu nya nya. Henteu di dieu ge nya. Henteu beda maksudna. Oh di abdi mah lamun nu ngahudangkeun teh lain nu ngora di abdi. Nu geus sepuh, nu geus metik ece. Nyaho nu geus metik? Motor Vario metik, motor Vario eueuh huntuan. Teu make gigi. Bener teu make gigi jadi eueuh huntuan. Nu geus umur 80 90 tahun hutuna tinggal 3. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, eta ajan mani ditekan sora teu kaluar nu aya ciduh murupuskan. Ajan ai sugan teh heueuh bener, awalna Allah tutungna salah. Ayalah Allahu Akbar. Aki-aki puyeng eta. Ngaudangkeun subuh ngagerem subuh. Geus sabuh obat gerak kamar sigit sia goblok. Dihudangkeun alhamdulillahilladzi ba'da mata-mata sia. Ayo anak muda tampil ke depan. Subhanul yaum rijalul god. Kau pemuda pengganti para imam, pengganti para ustadz. Betul apa betul? Tapi cek anak muda Kang kamari aja ngeunah-ngeunah nu datangan tiluan Kang. Akhirna anak muda kumaha? Frustasi. Cek manehna isukan aing ajan moal make lagu ki carana mah. Wah, sound system cakep seperti ini. Anak muda punya ide luar biasa anak kita karena dia cerdas.
belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Kalau masa muda adalah masa yang cerdas, ajan bagus tadi denge isukan manehna boga pikiran anu salah, cek manehna ajan mual make lagu. Bener itu akang, ajan teu make lagu geuleuheun ta budak, daripada kieu mah teu make lagu aing. Bener kuras ajana. Allahu Akbar. Hayalah sholah. Wah, eta nu di pos ronda ngarencon sah nu ajan ieu. Hayalal falah. Aku nuker nongkrong di pos ronda nu teu imah lalumpatan ece. Akang anu keur nonton bola jam 4 langsung lompat teu make samping-samping acan. Walhasil eta nu kamu sholah aya 50 orangna. Cek budak murah heueuh tuh ku aing pake ide mah datang kuateun 50 urang ngan marake sontok doang nu make kaos oblong doang. Eta 40-50 jalmi kamu sholah ka masjid rek ngomelan nu ajan. Cek si bapak teh ai maneh bego goblok ajan saguru na maneh. Hah? Anak muda dibego-bego embungeun emang sengaja rek dibalikeun ku aing kos Nabi Ibrahim ngancurkan patung-patung berhala nungguan ditanya. Cek tapur aon, hei Ibrahim, kau menghancurkan berhala-berhala. Cek Nabi Ibrahim, lain kaula nu ngancurkan berhala, buktina naon eta nu gede geuning hirup keneh aya keneh nanjer keneh. Berarti anu maehan anu ngancurkan nu laleutik berhala-berhala eta nu gede. Cek Fir'aun, mana mungkin patung bisa ngancurkeun nu laleutik. Nah, kesempatan cek Nabi Ibrahim, pertanyaan itu saya tunggu-tunggu. Wahai Fir'aun, kalau memang patung tidak bisa menghancurkan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat, lalu kenapa Anda sembah ini semua patung-patung? Budak ngorage sengaja ditanya, "Aisyah goblok eta ajan, hah? Lagu ti mana eta ajan?" Dibalikeun ku budak ngora, "Anu bego teh kuring apa bapak-bapak?" Kunaon jadi ka aing cek bapak-bapak. Kuring ajan kamari ngeunah-ngeunah mani ngemplay-ngemplay. Nu datangan eta wungkul tiluan. Aina kuring ajan kos jelema edan nu datang aya 50. Ieu bapak-bapak rek ka dieu teu pake songkok teu pake ieu deuk naon ka dieu. Heuh oge cek bapak-bapak. Balik. Ngan isukan di bejaan ku kiai maneh lamun ajan tetep we biasa. Isukan sanu ajan jang abdi cek pemuda ajan make lagu biasa keun wae nu daekeun ka masjid nu henteu mah keun wae ajan tetep pake lagu ngan nu ajan lain nu kamari. Begitu isukan rek ajan manehna bingung ngomong ka baturna da teu nyahun ilmu ajan ilmu lagu-lagu ajan. Aing ditah ajan ku kiai pake lagu pan aing mah teu nyaho lagu naon aing ajan. Lagu naon we nu penting mah ngalagu. Tidak bisa begitu. Ilmu aya macam-macam na, ajan aya tingkat-tingkatanana. Ieu mah ngajanan orok, ieu mah ajan lohor, ieu mah ajan subuh. Jangan sampai ajan johor di Mekah dipraktekkan ketika kita melahirkan anak kemudian diajankan oleh orang tua. Nah, cek pamajikan teh akang ajanan eta budak, lumpat salakina. Begitu ngajan di telika tuhuna kenceng kos ajan di Mekah. Allah eta orok kercerik langsung jep cicing. Cek salakina teh alhamdulillah nyai anak urang mah imannya hebat. Akang karak Allahu Akbar wungkul oge akang karak Allah can tepikeun ka akbar geus cicing. Cek pamajikanana lain imanna hebat akang aja na kakencengan teuing. Budak sawan ieu pingsan pake el. Begitu isukan rek ajan tah budak kora masya Allah teu nyahoeun lagu. Aing make lagu naon lagu naon we ai gong teh pake lagu dangdut saudara. Kumaha ajana tah budak hayalah sholat hayalah sholat hayalal falah
halal pala. Allahu Akbar. Ya. Leuwih parah tinu kamari. Maka ayo anak muda, selagi muda cerdas, betul apa betul? Makana eje lamun ka budak tong ngajarkeun anu teu bener, jangan diajarkan bohong, ajarkan mereka jujur. Sok nu ngajarkeun bohong teh kadang-kadang pamajikan. Kaku teh. Eta lamun anak urang ti peuting sare ceurik jam 2, kuring rek nanya ka eje. Mun budak ceurik jam 2 peuting, eta nu hudang nu nguringan kana anak. Awewe apa salaki? Pamajikan apa salaki? Pamajikan. Salaki hudang teh. Hudang da gandeng pan, tapi lain rek ngicingkeun budak. Budak ceurik ti peuting mama. Salaki hudang deuk naon? Rek ngadupak pamajikan. Budak gandeng budak. Kamana salaki urang kahandap pindah embung kaganggu, tetap ge seorang ibu yang mengindung-indung, bener teu? Tapi kadang-kadang sok dibohongan, dah hawa capek, hawa tunduk. Seorang ibu yang dari pagi sampai sore sampai malam bekerja, dia ingin istirahat, diganggu oleh seorang anaknya yang menangis tengah malam. Akhirnya si ibu na ngomel jejewetan, gandeng. Puting cerik, enak kabatur kata tangga, batur mah awan cerik, ieu cekek kumaha cekek. Samalah eta mana ngomong kieu, gandeng. Mun teu cicing aya jurig, osok teh disingsieunan aya jurig. Heeh, daripada kumaha mendingan orang abe cicing bener maknya. Atuh aja budak ayeuna mah teu sieun kana jurig sebab tos nempo di film-film jurig teh kadang-kadang gareulis, bener teu? Eta di TV baheula aya sinetron nu sok dinyanyikeun. Dalam sepi eta teh GGS jantung seriga. Kapan eta jurig? Ayeuna mah geus sadarieun barudak ka jurig teh tong disingsieunan aya jurig. Akhirna mah malah nanya ka indungna, "Mama jurigna mana?" Ayo mamahna bingung ka mana jurig. Ayo teh aya salaki di handap. Naon itu tadi? Ayo nyium ka uing. Salakina di handap, mama jurigna teh mana? Nempok pemajikan tuh jurig. Eta mah bapak mama, heuh bapak maneh jurig temantuan emak teh capek tisuk nepikeun ka tanggari, nepikeun ka peuting capek yang istirahat. Manehna molor ngeunaheun, mama capek tuh jurig. Pamajikan kasalaki nyebut jurig. Kira-kira aja diapalkeun moal kudu jadi anak nu cerdas, zakain. Manehna mah cerdas, diapalkeun. Bapak aing jurig. Bapak aing jur. Begitu isukan bapana balik ti pada melanti sawana ti pasarna ti tokona ti pabrikna, indungna eukeur nyangu di dapur teu kaur. Assalamualaikum, nu buka pantau anakna reh nempok beungeut bapakna, lumpat ka indungna, mama jurig tos balik. Nu matak yang namanya anak itu hubbut taklid. Ontong teuing kudu diajarkeun. Urang teu sengaja oge dijadikeun pelajaran, tapi model urang sok maulid, cek ustad tadi, cek guru urang ngaji ti Senin nepikeun ka Sabtu, aya wae ibu-ibu mah alhamdulillah. Sebab naon? Sebab urang mah loba poho. Bener teu? Sok loba poho tara ngaji tahun kamari inget keneh teu? Makana aya peringatan maulid, aya nu diinget-inget. Sebab urang majal mak loba poho, al insanu mahalul khoto wan nisyan. Tukang poho urang mah komo kana hutang mah mau pohokeun. Leres teu? Poho kuateun aya pamajikan tos ngaji. Salakina nanya, "Mama ngaji teh meunang naon?" Ti Senin nepikeun ka Sabtu, mama asana mamangkatan wae ka dieu ka ditu. Atuh pas balik mamana mawa bungkusan gampang, cek pamajikanana, tah bungkusan. Naon eta mama? Saragam muludan bayar. Sok aya di dieu kitu, sok aya.
wios ece teu nanaon abe salaki mayar cek salaki teu nanaon ku akang dibayar eta nu penting akang hayang nanya hayang ngetes ka mama teh ngaos bae ka dieu tos meunang naon doa naon nu ku mamah diboga seueur bapak iman jadi tambah doa jadi seueur bapak hayang doa naon ieu mama coba bapak rek ngetes coba ku mama pang bacakeun doa lebet kana WC atuh eta mah sapopoe bapak ye doa asup ka WC teh kieu bapak Allahumma barik lana bima rojaktana lieur ta salakina anak muda selagi muda cerdas gagah orang tua kolot model urang ayeuna hoyong ibadah anu lillah hoyong maca Quran anu lillah maca Yasin dengan suara indah tapi tenggorokan geus gerok-gerokan napas geus ngos-ngosan leres teu kepingin mah luar biasa nafsu luar biasa untuk ibadah diuk lillah teuing cara rangkeul bener falamma nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun dikurangan ku Allah pikeun urang mah kahayang mah gede kamari dikuring Kang aya nu rek diajar Fatihah da cek manehna mah wajib Fatihah emang wajib Fatihah ketika nalika keur salat eta ngaji Fatihah 3 bulan henteu tamat-tamat mandeg di siratal mustaqim ti ihdina siratal mustaqim mandeg eta aki-aki cek kuring teh kieu abah ieu ngaji geus lila teuing geus 3 bulan dan bisa-bisa kuring pusing naon jawabna cek manehna kapan sia ku aing dibayar majar teh dibayar heuh pusing lieur dibayar oge ulangi deui salah deui cek kuring siratal ladzina naon cek manehna siratal ladzina pan geus kurang denge ulangi basiratal hidayah astagfirullahaladzim siratal ladzina hidayah tadina teh kuring sia nu tolol tadina aja tungtungna salah cek kuring innahu kana tawwaba naon cek manehna innahu ka wa tabaga maka pentingnya ngaji ayo ngaji sadayana sebab nu ngaranna ngaji terabdol-abdolna ibadah orang yang melaksanakan sholat jalma anu ngalaksanakan haji dan umroh orang yang melaksanakan macam-macam ibadah lamun teu make ilmu naon cek Ibnu Ruslan fa kullu man ya'malu bi ghairi ilmihi amaluhu mardudatun la tuqbalu amal urang teu sampurna teu ditarima naudzubillahi bin maka malam hari ini kita ngaji segenap panitia ngumpulkeun urang sadayana dina ieu tempat alhamdulillah ngabuktikeun kecintaan urang kepada sosok Nabi Muhammad yang sayang kepada umatnya ieu Kangjeng Nabi kanyaahna ka umat pengorbanan ka umat jauh lebih banyak Nabi kita korban ka umat dibanding urang model koskieu ai urang mah bakal jaker urang deui bener teh dan alhamdulillah kuring maresep ka urang dieu teu karoret mah terjadi acara semacam ini banyak sekali donatur alhamdulillah cek Allah bakal diganti dina poe kiamat cek Kangjeng Nabi mana kosong malun fis shadaqatin bal yazdad 3 kali diulangi moal bakalan miskin jelema anu sedekah amin ya Allah ya rabbal komok keur corona kieu mah as-shadaqatu tamnauna sab'ina nau'an min ahwalil bala sedekah